مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لعل الحيدان. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu di pojok sing olohok, nu digigir jika keur mikir, nu dihareup jika kasirup, ningali uing kos Aliando. Daun salam daun talus, nu ngajawab salam jika nu lulus, meuli bukuh ka Cimahpar, teuing tunduh ieu teh teuing lapar. Alhamdulillah da aya candaang ieu teh. Nu ngajawab salam didoakeun ku sim kuring sing panjang umurna, loba rizkina, mudah-mudahan sing asup ka surga. Nu teu ngajawab salam didoakeun ku sim kuring sing panjang huntuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ladies and gentlemen, Auden community who very happy, good night. Ulah syuri siang arti tu sarua jeung aing. Alhamdulillahilladzi najma'u fi hadhihi sa'ah ay sa'atil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syafa'ah. Amma ba'du. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi junubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala maqala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidin wa syakirin biqalbin salim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi la sadayana. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doa nama sing ijabah. Iya sadaya jamaah doa nama sing ijabah.
sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah putra masing solehkeun rumah tangga harmoniskeun rezekina masing jembarkeun milikna masing agengkeun. Salatullah ala yasin habibillah. Sabadana jisim kuring yang nganggakeun tahiyatul mukminin dirangkai kumintonkeun kanu dipika hormat kasegenap jajaran kepanitiaan, para alim ulama, para asatid, para ajengan, ihwanul mubaligin anu ngaheuyeuh dayeuh nyucruk ieu rembur jalma-jalma anu masyhur, mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur, amal ibadahna masing mabrur. Oke, mudah-mudahan sing ditepikeun tina perkara anu mantap ngajadikeun kubur. Amin ya robbal. Tahilap kabaratul pemerintah anu ngagaduhan wewenang di ieu wewengkon. Kakersana Bapak Kepala Desa anu ageng jasana aya wah Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawe ngan gajihna tepati gede aya meureun Pak RT mah Pak RW. Alhamdulillah, mudah-mudahan ieu Pak RT, Pak RW dan pangkatna teh leuwih luhur tibatan gubernur ngan teu masyhur moal isu pagaweanna teh ngan saukurna nangkep tuur eta Pak RT, Pak R ningang we kirian biasa skin masyarakat teh nuduh ka RT teh pasti bea ku RT, padahal mah RT mah tengah letak RT mah tengah letak ningang waya musim anu parabola terang parabola parawan bobo tigula nu diteang paheulana saha RT, padahal mah RT mah teu milu nyolok, RT mah teu milu. Bapak miwah Ibu rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah, hade goreng kecap kicep tingkah lampah jeung polah sok sanajan poe kamari menang ka bunga muakal samper poe isukan belum tentu kealaman poe teh aya tiru poe nu enggeus poe nu eukeur poe nu arek poe nu enggeus muakal samper poe nu eukeur ayeuna teh poe nu arek belum tentu kealaman. Awaning ku peta di alam dunia undur tahun datang bulan satahun asa genep bulan asa sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik. Mun teu percaya tanyakeun wae kanu bohoga hutang kiritit. Bu, sok ngahutang paingan wajah kiritit. Mudah-mudahan orang doakeun nu boga hutang sing kabayar hutangna, nu luhur ka ajo, nu handap ka honta, nu leutik ka beuli, nu gede nya kitu we nganyuk deui. Datos emut janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jempling aing bumerege ngaluarkeun suara Allah gitu. Siap balikan deui perjanjian heula
nyebut Allah na ulah waka eureun lamun ieu can ngeupul sia cak man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha cacan ngobrol turun barang siapa yang melakukan kebaikan 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Umat takwa hadir dieu anu nyumbangkeun hartana tanagana katut pikiran mudah-mudahan pahala nasi dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Boga motor hiji sing jadi 2, boga mobil hiji sing jadi 2, boga sawah hiji sing jadi 2, boga imah hiji sing jadi 2, boga pamajikan hiji sing jadi ibu-ibu euy. Apa ke ibu-ibu? Mudah-mudahan nu teu sing dienggal-enggalkeun damang ku Allah Subhanahu wa taala. Nu teu damang setruk sing leungit setrukna. Nu boga gula sing leungit gulana. Nu boga kolesterol sing leungit kolesterolna. Nu nyeri sirah sing leungit. Nyeri sirahna sia kade. Leungit sirahna ka mana aing? Alhamdulillah wa syukurillah berkat iradat inayah Allah Subhanahu wa taala izin kuring dina wengi ieu tiasa silaturahmi sareng ibu-ibu. Alhamdulillah dan geus ilahar atuh ayeuna mah nu ngaji mingguan lobana ibu-ibu, nu ngaji bulanan, nu hadir muludan, nu hadir rojaban, nu sok ngahutang. Nasihat teh make diborong atuh. Atau nangtung gitu euy. Ai diuk seuk nyering kanyut. Nangtung punya. Alhamdulillah wa syukurillah berkah adanya ibu-ibu pada malam hari ini acara meriah. Itulah yang didapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita ditakdirkan bukan untuk pimpin. Sok sanajan hartana longkat luhur, tetap seorang wanita mah muabid jadi pemimpin rumah tangga. Kunaon wanita diciptakan dina tulang tak. Kusabab ditakdirkan ari awewe mah lain keur nanggung beban keluarga. Kunaon cenah wanita diciptakan lain tina tulang tonggong. Sebab wanita mah ditakdirkeun anak lain jadi tulang punggung keluarga. Kunaon wanita lain diciptakan dina tulang leungeun. Kusabab wanita ditakdirkeun lain keur jadi permainan. Lain kerjadikan boneka, lain ngajadikeun permainan seorang laki-laki. Bener emprak atau bener mah gitu. Bukan wanita lain diciptakan dina tulang suku. Sebab wanita bukan untuk diinjak-injak dan bukan untuk dihina. Betul. Wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Jadi wanita itu harus dimengerti hatinya. Harus disayang, dipel. Tak eta awewe teh. Tekaup dipuji. Mentakan tekaup siapa ya? Wanita dimuliakan oleh Rasul
Gerjaman Kang Jorosul can dilahirkeun wanita begitu hina. Bahkan ada zaman jahiliyah ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup karena merasa hina. Bahkan dinasti Qing pamajikanana 1000. Raja-raja di Jawa pamajikanana paling saeutik 30. Saking hina na wanita dan anu kusim kuring di pikiran iraha make selempakna. Tapi ayeuna Bu, wanita begitu mulia sehingga surga tidak ditempatkan di telapak kaki para nabi, tidak ditempatkan di telapak kaki para wali, tidak ditempatkan di telapak kaki para ulama, tapi surga yang mulia ditempatkan al-jannatu tahta aqdamul ummah. Surga ditempatkan di telapak kaki ibu awewe atau lalaki awewe mulia. Surga diteuneun tina dampal sampeana anu janten ibu tapi urah di korehan bisi barulah eta mah lain surga roromeheun. Bu, tidak ada doa yang lebih diijabah daripada doa Nabi. Doa siapa? Doa seorang, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Cek saha? Cek aing. Pan aing nu ngajina gitu ya, beureun. Cek ro, manggeus narieur sugan. Aing nyai dieu. Ya. Doa luar biasa. Kapungkur ibu kapungkur. Indung mah bisa jadi dokter. Budak keur uring ceduk. Tidak gor sirahna benyo saged nom. Langsung indungna geuat. Nyook bulu teh buukna digesek-gesek caker. Budak nyeri panon. Diletakan. Ciduh bisa jadi ubar sia indung. Ningang weh eungak budakna teh ngagayem cikur. Tidak angkeun diuleukeun modar. Eta penyakit berat ieu. Manya hirup wae. Baheula sim kuring keur asup angin. Indung uing jadi dokter. Nyopot minyak tanah keur zaman aya minyak. Usap-usap. Cakakak di leuweung. Inyuk talina. Dihakan di beuweung. Hitut jadina tut. Doa indung ijabah. Apaan teu bieu? Eta indung luar biasa. Pendidikan anu jadi indung mah luar biasa ka anakna, pembelajaran jadi indung luar biasa. Anu jadi anakna mantak lamun ayeuna ibu lamun ngomong ka budak ulah sok dicadel-cadel. Dede mamam. Dede mamam. Atuh ningang hiji poe teh budak teh. Mi ayang motor. Me hayang motor. Oh atuh paneutik keneh hayang motor mah. Padahal si orang lain hayang motor hayang modal. Tadi nanti cadel-cadel ngomong teh. Perjuangan seorang ibu luar biasa. Ditambah lagi perjuangan seorang bapak.
Ibu kita akan melahirkan kita. Sabulan langlang, 2 bulan umaya, 3 bulan nyiram, 4 bulan sabar kahayang. Ngadadak inung urang teh hayang buah lolopi. Ngang weh, neangan bapakna teh ka pasar eueuh. Tinggal geus aya didaang leuheung hayang buah lolopi. Ieu nalika hayang nyocol sirah botak ku sangu. Kabeneran sirah botak teh mitohana. Eta mitohana kuat daekeun dicocol sirahna ku sangu. Da sieun ijuna ngalahin. Perjuangan eta Bu. Ngalahirkeun tengah peuting ngarasa babana naon mena ieu ngarasa betul gorejat keur hudang keur sareke gorejat langsung make samping datang ke bidan cukup hujan datang ke bidan kabeneran para lampu harita teh Bu jegangkeun bapak gigireun cicing gigireun sabari ngadengkak bapakna ge sarua pas eta bidan ngodok Bu hajeunkeun sakali deui hajeunkeun salakina melu ngahajeun dikodok eta ku bidan cut aya pek teh salah ngodok ibu kunaon ieu sirah budak jadi leutik padahal nu bapana poho teu make salempak. Oh, temak kesya lempak. Tinggal we, ibu hajeunkeun. Sarua salakina ngahajeun. Bol we, budak orok ea. Nu bapana mah cerot. Warnana teh koneng. Campur hejo. Padahal isukna geus ngadahar genyer. Perjuangan saha eta? Perjuangan saha? Ibu-ibu hidung orang Pak berpasa orang leutik poho kacape poho katunduh bahkan kerdahar ngeunah cerot ke orang modal langsung kewat diobehan bener apa henteu geus ngobehan cerot deui kana sangu kopet urang kadahar ku inung matakan jangan mimpi Pak kalau kita pingin sukses tapi kita durhaka kepada orang tua kita jangan mimpi kita kan pintar kalau kita tidak pintar doa kepada orang tua mungkin kesuksesan kita hari ini kekayaan kita hari ini kita menjadi pejabat di atas bahkan kita jadi ustadz sekarang berkah doa seorang ibu di masa yang lalu. Terus gorejat tengah peuting hudang nu jadi indung nyurutkeun gencai socahna pamentana leuweuh deui keur anak betul apa betul tah eta pamenta luar biasa mantakeun saur Kangjeng Rasul adibu auladakum ala salasi sholih ajarilah anak-anakmu 3 perkara yang pertama hubi nabiyikum yang pertama ajarkan ke anak orang ajarkan kepada anak kita supaya hatinya mempunyai rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mauludan, hari ini kita rajaban, hari ini kita baca maulid. Esok hari nanti anak kita pun harus merayakan maulidan. Esok hari nanti anak kita pun harus merayakan rajaban. Esok hari nanti pun anak kita harus membaca sholawatan. Kenapa sebabnya? Karena banyak sekarang Bu, Pak, pelajaran maulid bid'ah, rajaban, tahlilan,
ngacak proyek kiai omset jangan sampai masa depan anak kita ketika kita meninggal tidak baca tahlil. Na'udzubillahi min. Rasa bakti kita kepada orang tua sebesar apa? Sebesar apa kita memberi dengan harta? Sebesar apa kita membahagiakan kepada orang tua? Geus pernah can pamelikeun mobil keur kolot. Geus pernah can pamelikeun imah keur kolot. Geus pernah can pangumrohkeun kolot. Tuh. Sebentar urang kolot geus jang hulu ngaler. Teu pang tahlilkeun, teu pang ngajikeun, teu pang dikirkeun, iraha urang rek babaktina. Tanamkan rasa cinta ke anak urang, cinta ka baginda besar Nabi Muhammad. Kapungkur mah induk urang ngayun urang teh ya Allah geus dibedakan, geus di kayu putihan, dirangkul urang teh anak caa. Cek panak urang teh pan anak sia anak sadik. Anak caa puguh goreng oge anak kurang si raja goreng anak nama tapi saking mudah ke anak diraja raja pas ditimang baca sholawat la ilaha illallah da nama eueuh inung-inung teh model kitu teh aya teh nu nimang-nimang budak agen sak dengannya balonku ada 5 dar atuh budak ek molor teh hanya deui atuh balonku nimang-nimangna ruas aya budak SMA geuning baheula jeung budak kuliahan nimang-nimang teh make bahasa Inggris every night in my dream I see you, I feel you, that is how I know you, God. As more you open the door, I feel in my heart, my head will, my ijah, mak-makan dari itu nama mak-mak operator ya teh rada kieu angguran anjarkeun maca sok nimang-nimang budak ya habibal qalbi balikan doi ya habibal qalbi ya khairal ya lidi tabil rasulal ya rasul ya habib ya Rasulullah ya Habiballah nimang-nimang budak ibu mode kitu ajar ke cinta sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ajarkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi ulah sampai urang ayeuna maca sholawat eleh ku tukang gorengan singgerannya we tukang gorengan aya tukang gorengan